dekil negara teh sabab ai beja mati baheula mun maneh nyukurkeun kana nikmat-nikmat kami eta nikmat bakal tambah deui ngan sabalikna lamun teu nyukurkeun kana eta nikmat maka anjeun bakal panggih jeung hiji ajab anu leuwih banget eta sing emut teh kadinya ayeuna ieu nagara ngan ukur ajab jeung ajab musibah sagara sabadarat tsunami muntan pagi jati oh iya haturan wa haturan nuhun ucu kumaha teh manggulan ai lahir memeujeun wa teh cu ih atuh hatur nuhun wa sehat ngan batin we rada sesebelakan ieu terasku para pejuang oh kitu wa anu kiwari ngaringkuk di pangberokan sapalih sumuhun wa sapalih deui nyaeta milarian jalan kaluar kudu kumaha pikeun ngarebut kamerdekaan nagara tina tangan jajahan ucu leres wa mung pepeujeuh wa mah ujang kumaha kulan wa kasarerea dina mangsa bajuang ieu teh sok tekadan sepi ing pamrih rame ing gawe ta eta kulan singkilkeun dengan baju teh nya cing inget kana perjuangan karuhun urang baheula kumaha kulan wa baheula mah bajuang ucu sepi ing pamrih rame ing gawe toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan nagara jeung bangsa umur ge diborahkeun wa iya lemah cai teh menang nebus ku rebu-rebu pejuang anu korban di kocoran getih dicebor ku getih-getih pejuang ujang sumuhun telepat wa ngandelkeun kawani wungkul sanajan pakarang ukur sederhana tina awi diseuketan wa benang didinya dipaehan didinya sumuhun leres wa aya nu benang hirup-hirup bus kana obag di jariji besi wa jelegur teh datang merdeka tina di obag tina dibui teh jadi pejabat tak kitu kapungkur mah wa pada ngahormat pada muji tina jariji besi terus didasi tak ayeuna mah sok dibalik kumaha didasi heula tuluy di jariji besi baheula mah ditawan heula ditawan teh da puguh ngabelaan nagara jeung bangsa kurunyung merdeka teh pan jadi pejabat ayeuna mah ti totoroso jadi pejabat heula ai geus jadi pejabat di bui kaituna teh nya cu kitu wa ta eta wa lepat kapal nu mawi dina leresan dieu kade jang mi HP sisir jeung minyak kade kaancloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun tah eta we kulana bisi ka wa ayeuna dek mimiti bajuang ujang geus uga na ayeuna teh nagara amarta kudu karebut deui atos waktosna wa kulan bade singkil wa teh malihan kengeng pangrojong wa teh ti sadayana para pejuang anu dina dadana ngagedur semangat juang sumuhun Bapak Haji Teni Wirawan, Bapak Bupati Bekasi, Bapak Bupati Purwakarta, Bapak Bupati Ciamis, Bapak Bupati Bandung, Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur. Ngadarukung wa. Ai ngaran-ngaran bajuang dina alam merdeka teh ngeusian ieu kamerdekaan ku cara karya anu nyata, karya anu terpuji. Karya anu terpuji wa. Telepat bulan nyucu sumuh Pak Haji Yaya tuh geuning Bogor Ma Ageung Bapak Haji Edi Kribo MCD laras grup Doma Bapak Haji Bang Sulaksana ngiring ngadukung ti Bekasi ngiring ngarojong ka ua ucu
Pak Haji Sidik ngiri ngadukung tetemo sadaya nage. Pak Haji Nana ti para wisata pon kitu deui. Di Bekasi Payaya. Payaya kebakaran. Bisi kabakaran kadinya siling lumpat. Ka Pak Haji aya we kulana. Hah? Nya ai datang. Bapak Haji Deni Rukada Sumohon. di DPR Bandung. Leres wa. Bapak Haji Mehmet Rohamat di Bekasi. Di Bekasi. Oh, didoakeun perjuangan cing tamat kitu cu. Cing tamat perjuangan teh wa. Bapak Lurah Serang Mekar, Bapak Lurah Tegaluar, Leres. Pak Lurah Wilson. Wilujeng Bajuang deui nya cu. Pak Haji Sidik teh wa ngiri. Pak Haji Rahmat, Pak Haji Sidik Utamina ti Jonol. Sumohon. Hah? Leres teh ngiring ngadukung Pak Haji Bahro. Pak Haji Bahro Asep Halim, Eyang Atin Sukabumi, Kang Pilot ti Ciater, Murukan teh ngariring. Bapak Agus Lio Ban ti Subang. Ayah. Ngiring ngadukung. Heuh, nuhun ucuk. Pak Lurah Pakutanang. Nya cu, hayu urang berjuang eusian ieu kamerdekaan ku cara karya nu terpuji. Nya. Pak Haji Ota. Ya, Cuk. Murukan teh ngariring. Pak Asep Dampa nu teh di ujung berung ngadukung ucuk. Heeh. Tah ku hal sakitu dina lebah dieu ujang cing bisa ngamumule ieu nagara heuh ai bajuang dina alam merdeka teh bisi itu gunung-gunung gewat paralakan deui. Lestarikeun deui nya. Kasaimbangan alam teh ku urang-urang pikiran deui nya cu. Sumohon. Sae mangga wa. Da baheula mah leuweung teu dijaga, da awet nah saprak dijaga beak ta eta. Ulah nepi ka kitu. Pager makan tanaman wa nya. Malah beh dieu ucu. Makulan. Anu aya patula patalina jeung moral. Naon wa? Heueuh. Di Departemen Agama beja ieu mah beja teuing heueuh. Sumohon. Wartos Dana umat abadi cenah aya nu ngalegleg ucu. Heeh. Kasida tamanya cu. Asa kacida wa teh mah. Amuing muringkak bulu punuk wa mah ujang amuing. Wa murukan teh. Sedangkeun aya patula patali jeung moral teh. Ceuk pakumis ti kuningan mati anda mui kagila-gila keding. Kagila-gila jeding wa. Nya cu. Sumohon. Tawa teh bade ngagugahkeun anu tapa juragan Arjuna geus ugana geus waktuna ayeuna singkil. Baju leungeun ken sakatu sarara yuk urang ini kitu kakang siling ka mana ida ujang. Oh, duh kapalih dinya wa. Hah? Palih kaler keur ngarobrol we teteh. Uplek we jeung Pak Haji Bangbang Sulaksana nya su. Oh, nuju ngobrol. Eta meureun diolo domana si Dupong tak ku Pak Bangbang. Heeh. Bener eta. Nuju ngobrol. Iya. Oh. Akang. Euy. Lain euy nguplak we ngolong Pak Bangbang. Eta kitu ke sidawala dek mah aya Pak Bangbang di dieu. Ke sidawala kade eta dek ngajaga si Dupong bisi dicokot ku Pak Bangbang. Eta di sauran atuh lain ngobrol jeung Pak Bangbang ge. Nguplak. Oh lah. Naon? Dah. Alah. Dah Akang. Ari pokona mah jang. Ulan. Heuh nyeta ras ku pun lanceuk. Naon Akang teh? Si Kang Cepot boga ieu. Boga naon ya Akang? Boga anak kukut. Oh gitu Akang. Ti leuletik. Ti leuletik. Ai geus gede dewek bogoh euy. Mantap. Mantap. Neng Selfie Hasan. Eta teh. Budak si Cepot teh. Oh, Nya. namina teh Selfie Hasan. Geulis teh budak teh dewek jadi bogoh. Ulah. Ngan era wungkul mah nya aing kalanceuk kudu jadi mitoha. Manya bogoh ka anak lanceuk. Halah. Lain ngupingkeun ka sauran pun bapa bieu. Sumohon Kang. Heuh pantes dek ieu nagara teh. Sabab ai beja mah ti baheula. Mun maneh nyukurkeun kana nikmat-nikmat kami
eta nikmat bakal tamah deui bakal tami ngan sabalikna lamun teu nyukurkeun kana eta nikmat maka anjeun bakal panggih jeung hiji ajab anu leuwih banget eta sing emut teh kadinya ayeuna ieu nagara ngan ukur ajab jeung ajab musibah sagara sabadarat tsunami tah